tuturkan Al-Quranul Karim mual kebel urang hidup di alam dunia indah jasa ketika orang nuturkan Al-Quran nuturkan terjemahan Al-Quran ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus perem urang payah kajian kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Quran bentah bae ke bakal teu daekeun perem molot tot bae ieu cilaka ieu terbatak si ade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa. Kumaha jelema nu kitu kumaha tah? Ngabohongkeun ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa giri zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat segala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat deuk lumpat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat saha ieu mun bahasana susah Sunda saha ieu saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tadauna mana pangeran nu Gusti disembah geura pentatulul Gusti min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tadauna mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek ubah coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu teh ayo di kitu-kitu teh memeh tah mantap cenah mamolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cak mamang teh nganaonan teh nulis beus sia ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge kok di rumah sakit mah lamun aya deket kafir urang ngeri di rumah ieu naon karena ngadenge sakaratna
gitu lah ngedengu untuk ngedengu. Tanyakan ke orang kampung Melayu. Orang kampung Melayu mah pan loba tatanggana cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan. Atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah. Ai ieu ono nu pabrik. Nya nu boga kemewahan di dunia na itu di kampung Melayu. Nu memang kampung Melayu teh naon tah? Memang kampung Melayu. Sewan, leuwih parah sewan mah. Cina sewan mah leuwih parah, macul aya di nyana. Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana. Cina sewan, pae coba ge. Tonton coba Cina-Cina eta. Komo bangsa ieu mah nu kos kara itu bos-bos. Hei. Siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Jangan main-main. Saya suka main-main. Ada kawan sia. Dibuktikan ulu teu kabeh ge. Nggak sakarat pak ulu telele. Ya Allah ya Rabbi, nyana nantangan ngejek malaikat maut gak ngejek. Aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana nu pangeran nu kumane disembah. Ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay. Mana pangeran sia batu teh, mana pangeran sia kayu teh, datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing. Masya Allah taala mun geus kos kitu deuk kumaha. Ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Said seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak. Seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh mun kadenya mah jelema hariman kabeh. Atuh bubu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain dedeuleuh. Nu mantak lamun geus biasa zikir, kencang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha lain rasaan banana gitu. Anu biasa balak genep. Eta parah ye. Waduh. Atuh lamun koprok mah koprok. Aduh bahaya. Nu sok main catur kuncung. Eta. Geus lain alam. Matak sing hade malakal maut datang ke orang. Assalamualaikum. Seakan seperti itu. Waalaikumsalam. Abdi malakal maut. Oh, badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap. Mulai zikir sorangan kan. La ilaha illallah tanpa dititah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyana geus sorangan, geus terbiasa, geus inget nyana. Paeh ya aing. Geus langsung set ngeunaheun ka. Malah Indonesia setan ku malakal maut tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun geus bari mah geus kaharep ku urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan ta urang mah teh ih maji ku ari lamun pae kumaha pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh sieun meusieun bae ngan lah teu deuk dikumahakeun sanjan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teu kumaha nu penting atuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan teu tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ih daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mah mikiran sieun desa pae mun bisa mah mung pae coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing teu bagus teh kos kitu ki haji. Jadi lamun ngomong gitu malah tuh pae mah pae bae. Sieun teh mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu. Ja aing mah salat-salat, ja puasa-puasa, tuh ja wayah dagang-dagang. Atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu mah. Tinggal ngarep-ngarep adol Allah bae geus sakitu. Eta kos kitu kan bagus. Sieun teh henteu, berani teh henteu. Sedeng ta kos kitu tah. Eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kumaha lamun aya serangan ti Amerika. Lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu mah. Wah lompat-lompat kabehan. Berarti teh mundur ya. Ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang mah kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh. Tah eta harus bagus sakos kitu boga pikiran. Perang ja kabehan tilok sorangan, lain perang sorangan mah gelut ngaranna. Tepat di sieun. Tuh kabehan pae kabehan sakieu teh. Bagus eta. Teh sieun berarti. Nah, iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ieu neruskeun ieu walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika
dibohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnya tidak ngantalkeun tarangna kana tanah sujud tidak lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta asal nu teu salat nu teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka brak pamajikan urang aduh sia ku aing dikekepan bae tapi tilok salat kumalah ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu ngarang mantep kan hati sial ya pamajikan teu bisa dinasehatan neng aduh ayeuna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat alah maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan dia kerima akur geus teu seukeut tabongan baheulana dididikna kitu atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu kuari mah geus jaho geus ngaji wayana tuh coba neng rada sadar lah ka ulah sok ngocomang bae geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga ulah ka neraka atuh ka neraka geus kula mah nemah bae geus teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah dangkal jasa tah mah teh dek nyandung pan teu boga duit urang cara rada boga duit on dikekepan urang-urang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ngada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah haju gegeran ngana setan awewe mah terek pepegatan ulah awewe mah cak Kangjeng Nabi ge awewe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan sataun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan ngadaman khalidun salilama nya nama di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawara jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus diteundeun di luhur di minyak sengitan di buhuran disembah-sembah oplon teh coba cik urang mah eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteundeun di sisi mobil kantongan pakai kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya teh tolol ta pangeran eta masyaallah masyaallah baheula keur zaman di dieu tah di sepatan ka ditu teh pan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina
tajunya nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya keneh tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nangiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah ayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitunganna nang ke di akhirat ku aing sia pangeran lo kos kitu banda takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager sote kanu mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojol tah mengarana nu nanya bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman nu tetangga itu nu mana nu itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh manya bere bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh kae nu mantak urang mau jadi wali lain gitu bere saya terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rizki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana sanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeunana Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen ka bangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zolim moal aya jelema nu poang zalim-zalimna nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ti dieu teh istifham teh hartina nanya talabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu mah berahasia nanya ge urang teh urang ge urang teu nyaho urang teh nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho mang ngadeung mang ai jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teu nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teu nyaho mang ngadeung mang aya naon ulah deuk ka imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu 1 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teu nyaho kan urang dek nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap ai Sarwiti mana nu mana emang enak ulah loba omong pokona nu mana bae oh itu tuh 1 2 3 4 tuh ka 4 oh itu tuh geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan ceng gade ceng ai hayam sabaraha sampeanana nanya ka anak emang urang teu nyaho embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ka anak urang
Bemal 5 bagus pinter Aceh. Ayo kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cak indungna tuh bolon kabeh anta mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade ceng aja urang belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang apa majikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu. Coba neng maningan 30 gram apa maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabannya 50 bila perlu 100 atuh talian be beheung kakak ieu gantung eta udah geus di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana make ulin keneh bae ulin tanuh datang pan urang kana ciwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah ditampiling ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus caho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudna eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus nyaho nya ge aduh eta mah ku indah-indahna bae sayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman-teman perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare kula ge sarawe oh aku rai kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya ada asmara apa teh jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu ge bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceblek mongkos gitu tekan lah itu tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu teman-teman ditafsirna ge lah hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab teu perlu pertanyaan teu perlu jawaban teu perlu imah padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban perlu didengekeun doang ku Celisia saurang-urang acan di dunia nu paling buang kawara paling goblok tolol bolon paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah ieu neko-neko ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah nganisbatkeun anak ka Gusti Allah majar Allah boga anak cenah Isa teh anak Allah kan paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah tolol goblok tolol bolon eta tah ieu bahasana faman azlam moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta mun hayang naon ka zalim eta jelema
jelema pangzolim nama pangbuang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh nabogaan syarik nyeun bumi teh kudu boga batur nyaris kieu teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah mangeranan ka batu ngaleuranan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan memual ayah jelma nuluwi zolim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu nya ge ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna ki haji anu geus diharam-haram ge ngridit tentu ngridit bae katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek geuna mulai deui eta karana katutupan gitu aju nanya isu kada sing ngridit ka surga tar neraka sia ka surga maka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 tahun ambo 100 tahun atuh ngeunah henteu ngridit mending dibebas-bebaskeun tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia atuh terus bae ngridit bae tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran mentak Gus Dur balalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna nu hiji geus mafan perekonomianna nu hiji sarua sakolana luhur geus teu kudu diurusan ku kolot alhamdulillah malah mere ka kolot tapi nu bungsu ieu asup Kristen ceurik beta kiai teh ceurik beta eureun nuka hiji mapan nuka 2 mapan tapi ieu nuka 3 nya bungsu nu bekadeureuh endahan asup Kristen ceri kapanggih ku Gus Dur Pak Kiai kenapa nangis aja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah selamat gimana sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga terus apa yang ditangisi anak yang ketiga kenapa anak yang ketiga yang paling saya senangi yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen atau kenapa nangis Gus Dur mah kos gitu kan atau bagaimana enggak nangis yo Allah aja Allah punya anak 1 enggak nangis dia ini makan 3 yang 2 selamat Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya enggak nangis nyana seserian sorangan tak kiai sia aja sel Gus Dur Allah mau punya anak 1 katanya tuh nggak nangis nggak apa biasa aja tungtung namanya dan dek seri salah eta kos gitu jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja aya bae teh Gus Dur mah kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan tapi guyonanna urang kaharti bae kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan presiden Amerika presiden Prancis jeung Gus Dur naik kapal pas nolol kan udah keluarkan presiden Amerika so wah ini negara Amerika emang kenapa wah ini menara Amerika terpegang katanya waduh bener cek Gus Dur hebat toh itu gede presiden Prancis ini Prancis nih menara Eiffel nih kepegang sama saya wih ya tinggal Gus Dur naon aing cek ya bener ngeluarkan leungeun dasar wow ini tenabang ceknya cek presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa airlogi saya hilang cek berarti tenabang loba copet bisa we eta Gus Dur ya setik ya we ya Allah ya Rabbi Masya Allah jadi terkenang ka Gus Dur iya Tuhan mah punya anak 1 juga Kristen katanya ya enggak nangis udah pakai nggak usah nangis dah masih ada 2 yang selamat hiji iftara 'ala Allah
wallahi kadziba akhir tama geus waling zalim wa aya tandingna sebabnya diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangkawara jasa tama. Nomor kedua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim kadzdzaba bi ayatina ieu jelema nu paling zalim jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cak Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia ku aing dideucek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim mentak kula sampikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus teu kaharti teu kaharti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebel urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum molot tot bae ieu cilaka ieu terbatak si ade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global secara internasional atau secara nasional iya termasuk jelema nu buang kawara zalimna pohara jasa kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah atuh lurah secara rincina sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnya tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing mengaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan. Ih, ini ka mana lumpat teh? Nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Mentak sing hade ieu lamun diterjemahkeun mah sebab jara kadzdzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pohara jasa geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum
kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana diudag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katang tuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cek malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tadauna mana pangeran nu Gusti disembah geura penta tulung Gusti min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tadauna mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek baca coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah mantap cenah mamolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot deui coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nulis beus sia ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge kok di rumah sakit teh lamun aya deket kafir urang ngeri neuk rumah ieu naon kana ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ieu ono nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia nah itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan pae coba ge tonton coba Cina eta komo bangsa ieu mau nu kos kara itu bos hei siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia dibuktikan ulu telele kabeh ge geus sakarat pa ulu telele ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura menta
dikerakap sia kuai. Masya Allah taala mun geus kos kitu deh kumaha. Ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuhnyana mulai bentak. Seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh mun kadenya mah jelema hariman kabeh. Atuh buku ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh. Nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu. Anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nu sok main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam saha abdi malakal maut oh badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat izina lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi itu di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set paut lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir ayeuna mah kuntum mana Tuhanmu haja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sinahnya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu iya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan teu ka pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranna mah ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakilna eueuh cekna dalluanna leungit pangeran ilang gaib eueuh ti penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaula teu neuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh mantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana dek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina paul maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat nyana neraka geus sadar nyana aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat satu boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat weser jasa
kurang dituntun asyhadu acadu udah sabaraha minggu seletah anak aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain nggak bisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah acadu an la illallah hese geus bae dia geunan diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf baik deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasanya wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah komo iya bayangan neraka geus saya urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun sorga bayangkeun neraka bayangkeun sorga tateng sorga mata kurang molotot teh sorga nu kadeuleuk urang seakan-akan cek malakal maut iyalah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan sorga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh aing gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang dulu istana masyaallah sorga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang geura ka ditu bae hayang geura ka ditu bae mata kaena senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegeurahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh yatazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun teh tek je jasia ieu pelukan urang dinya waduh jeung babaturan di pondok teh waduh keplok alhamdulillah aing teu karti saya bisa ka surga aing onam ka surga aing mah jelema bagem mulus ya kita di surga teh kos kitu bener ini mah lain lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing nanya ka sia sia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing kanu sejen mah lain aing maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka weuh ku sebab aing nya jasa ridho sia mah teh dicokotan sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing asup ka surga aing ge teu kaharti sia bisa asup ka surga kunaon nya cek nyana deui nanya
pansia mah bager ge semu doang gitu. Tapi saka sore tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah. Ieu urang bisa ka salarurga kieu teu sangkanya. Ai babaturan urang nu si anu teh di mana? Nu mana si Jepri teh? Heuh, naonnya? Nyana ka surga apaan teh? Ieu udang da ieu bareng kursi. Datang. Udin. Sia ieu aduh pelukan deui. Tak jadi eta kos sekarang itu di sorga teta geus kanyahoan. Oh sia ieu di jalan naon? Oh kula mah gang peking. Wah gang peking. Manya di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat. Tah mah puri aya kos kitu mah. Wah di sorga mah atuh saablag-ablag. Masyaallah tah ieu ku bungah-bungahna masyaallah. Ngadaklah urang mah geus bae maneh ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan. Dulu itu baik bidadari 70 geus menunggu urang. Haji Soleh sini. Haji Pendi sono. Aduh, geus dikitu-kitu ya Karim, masyaallah, masyaallah. Geus di dunia orang poho-pohokeun, urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat. Kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malah-malah geus di stop bae. Geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus papegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae mah kanikmatan akhirat geus. Masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri. Cek malaikat cek malakal maut. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Pangeran sia salian Allah nu kusia disembah datangkeun ku ari ayo. Olu delu eueuh pangeran. Palam narahum kaula geus teu deuleu-deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu, jelema nu boga pangeranna kayu, jelema nu boga pangeranna makhluk, jelema nu boga pangeranna salian ti Allah, etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun. Etalah jelema nu pangbuang kawarah pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya teu percaya ka pencipta. Mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ya sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Wah beuki rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona mah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amr al-Shaybani jasabati Abu Amr al-Shaybani wa lamma wajha Muawiyah. Sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggu bisul qatli syi'ata maring mata ini golongan. Ila qatli syi'ati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini bagi tu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ni saking Ali. Sarama kalau magu ya bisan hatal Madinah malam-malam tegaya bisan al-Madinah ing Madinah. Bagatala magamata ini ya bisan Ibnu Abdullah Ubaidillah bin Abbas. Ingana karana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan malayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurata malam-malam anjing ahlul Madinah. Al-hurata ay hurata Bani Salim tegasa hurata Bani Salim thumma bihadhihi sabara kari-kari dalam ikilah mengaku agara bisul nawujud sapagi bisul al-hamadan ingatas negara hamadan bagatala magamata ini ya bisran ijalahu min birang-birang dogohoya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisul nisahu min birang-birang wadone ya ahlul Madinah pakulna magana ya nisa gabe awal nisain iku awal pirang-pirang wadon subinakan den boyong ya nisa Islami dalam isawab batalalan mata inilah ya bisran khalqan katiran ning makhluk agak min gitu ahya
Bani Sa'din saking berang-berang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya kabeh al khaira ing kudani ya kaum kabeh ya kaum bisrun wa qarabatulan badan nalan ya kaum bisrun al khaira ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warasatul khailan pada ngarisi ngau al khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubur lan mimbar uzilat bikaratun lan den ilang kena parawanan nahwa al bikrin ing umpamana 1000 parawan. Lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh lantaran kejahatan baheula ge sarua urang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun. Atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka hampir kuari urang dek dijajah deui secara fisik secara politik secara ekonomi mah geus urang dijajah kuari teh urang geueuh ka menang orang nyaritakeun politik kafir Amerika kuari dikuasai orang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia terlihatlah naon kitu ngaranna penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun wallahu alam engke kadituna mentak kurang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama lantaran geus lain sarateun ieu mah lain deuk ngabebenah negara lain deuk ngabeberes umat lamun nya ge deuk ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa jang kangeunahan negara atuh mantak naon nya nyana atuh. Tetapi kan memaksakan diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana. Mantak geus bae urang mah mendingan gae kuari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade lantaran salengkaheun deui bakal nyaba ka negeri alam barzah siga hade ulah bobolokot ku dosa urang. Batur nu main, batur nu untung, urang anu riweuh, urang nu salah Pak. Nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat rugi salilana ja diteken nya mikiran nya geus bae bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala na ieu keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus ka belah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah wala Amrin Asy-Syaibani wala mawajjah Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin laqati syati aliin supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali saro mentak aya syi'ati aliin syiah ieu adalah Ali mentak kuari ge taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak Syiati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagilah 3 Syiah teh ngan atuh nu uteuh elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu itu kene Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika ketika di
kudeta diwahabikeun. Ayeuna kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika. Indonesia termasuk kuat. Maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah, kemudian supaya jadi Wahabi, sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil. Melalui kitu Persib teu berhasil. Nah itu berhasil jada. Nah aku aya rasa gitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden nage geus buatannya anak. Nah jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Si Sunni teh lain lalagaan kuat ieu mengakar menang para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab naon atuh Sunni mah babari jasa ngeunaheun jasa berdiri sendiri lillahi ta'ala. Maka tiang awi jadi baik, tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar baik, hancur ku Golkar bener. Nah enggeus ku cara kitu enggeus tetep masih kuat kene baik. Nah kena diadu kan, diadu ieu teh dimaksud mah supaya diadu cara di Irak, cara di Suriah, cara di Turki diadukeun. Sanggeus sakalut turunlah Amerika seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana. Kos gitulah politik teh geus jaraho kabeh ge seperti kitu tapi di urang teu sadar. Terus baik sebab ada kepentingan anak dunia urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal tapi kan teu berhasil geus macem-macem di Indonesia teh wah lain lalagaan tapi tetep baik aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat. Di Arab mah diwahabikeun cek terjadi di negara lain Iran wah siakeun jadi. Di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah. Dia mulus nama cuma 5 tahun, ka dieuna mah bercokol terus teu berhasil. Persis gitu kene. Dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia. Kan mantak diturunkeun ku ari Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi. Melalui Saudi Arabia, tapi tetep bae. Kadeleuna di Indonesia mah deukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin. Waya gelut nutus sholat ge gelut aing teh heula cek yeuna geus sia mau lawak heulanan pokona aing kagok aing mah ka neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah paeh ge oh masalah geus asal tulungan bae ke di akhirat wadaw aya kitu di jawara di urang mah tah masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh jawara tiba lagi maihan kiai di mana ge jawara teh maihan kiai di luar negeri mah di Indonesia mah talu ke kiai talu kula geus sababaraha jengkeng gede bae ngobrol paling takut saya sama kiai emang kenapa saya kan ditembak juga enggak mempan ini ilmunya dari kiai padahal mah kiai mah ditembak atuh mempan ya kiai mah mere doang nya tiluk ngawirid pan badak sieulun nya mah ngahormat bae ka kiai ngahormat bae teh jawara teh gas kiai handare geus kula bae geus heula pokona mah asal eta teh kula tulungan ge nya aduh teh jawara sakitu ge geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati tapi aya hiji dua anu ngaledek sabaraha biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah anu ngaledek-ledek acar lah atuh asa jadi Firaun ke kiai mantak anu ngaledek anu ngahina anu nyiduan wajar teh kos kitu mah atuh aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara bandingkeun bae ku urang si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat oh loban kene ngahormat geus bae antep geus sadaekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus asula ditelu bae ku sia gitu ih gaji ka mana sih sebenarnya iya si akhir cerita si Ali nah saro lempanglah si bisun hatta al Madinah datang ke Madinah sedangkan kapan si Dina Ali nah di itu di Irak ieu Madinah kan kosong nu mantak aya ge ieu anak Ubaidillah bin Abbas berarti kitu je alo berarti ka Sidina Ali eta lah anu mimpin para ahlul Madinah Ibni Abdillah dibunuh dua anak kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin kucar kacir kamana kahuratu bani Salim didinya tak terus diserang summa pihadi sapara agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan teh Iran
urang teh akan sok aya dina Imam maca teh Hamadani tuh kan Subrobani sama Abdul Hamadani Hamadan tak Hamadan teh eta teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngahiji Persia nah kabelah dieu naon ngaranna perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak ka dieu ieu jadi Iran nah tadina makan ngahiji Persia tak kuari dibelah ieu Iran ka dieu ieu Irak Hamadan teh asupna ka Irak Okos Al-Jailan Jailan teh hampir perbatasan Irak mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran tapi maotna di Irak nu mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan ieu ge Hamadan teh Iran nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah didinyalah pakotala maehan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan non ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awe na diboyong mantak awe eta lah awala nizain semina awe anu pertama diboyong di Islam eta kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahya ibadis saat robatu di talian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong tidinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul teh pupus di zaman Muawiyah di Masjid Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda di talian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizinah ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleuh Palestina neuleuh Suriah neuleuh Mesir neuleuh Turki terus baik lantaran ieu Yahudi teh dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi waktu berarti diusir eta Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul iya nyana keluar nu cicing di dinya ya nu keluar dua bagian nah ieulah nu keluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mah endek menghilangkan Islam mantap Kangjeng Nabi jaritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan ke eureun ke peperangan timbulan ke Mahdi di akhir mantap urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang dek ngaji urang dek sodako urang dek kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mentak aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae cenah aduh caknya ieu negara surga cakna kesulitan dek nanaon ge masyaallah jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia mah eta kan surga ngaranna eta waduh padahal lu pinter lo bakena pad ieu teh urusan negara tapi cukup bae ku pegawena SMP bae SMP bae cukup jadi menteri lamun lain surga kan teu bisa surga urang nu dipimpinna anu sarjana anu profesor anu doktor nyana menterina SMP bae cukup nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya ayo kumaha sia bae atuh pokona si anu ngatur pokoknya nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bantak ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang wallahu a'lam.